Kamana deui atuh Pak ayeuna urang teh Pak euy? Kamana we jang ieu mah nuturkeun lengkah. Sugan we atuh panggih-panggih jeung mamah baru maneh oge. Aduh Pak, aduh. Kunaon jang? Aduh, Hah? balik gulu Pak. Aduh. Kulieu Nyeri, asup aduh, angin moal maneh, hah? Aduh, Kasibat deh kah? Henteu Pak, henteu. Ujang keur loba pamikiran hukul ieu teh. Dek mah heran Pak sumpahna ge. Nu nonton mah loba ieu teh. Terus? Tapi jarang subscribe. Subre. Dika. Oh, sing sabar we jang dan nu nonton teh kabeh bogeun jempol. Aduh. Di mana dewek ieu euy? Allahu Akbar. Aduh. Naon itu euy? Johar pirit bauna. Astagfirullahaladzim, naon itu cahaya euy. Aduh. Kudu kebelah dieu ieu mah kanu caang euy poek. Aduh, ketatangkalan nih. Astagfirullahaladzim. Moal geus maot dewek euy ieu. Aduh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Aduh, menuju cahayamu ieu mah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Moal itu euy nu disebut cahaya sang sejati teh dekah. Bangun nama di alam jabarut malakut ieu dewek euy. Cek kudu dewek lamun arek balik kudu nuturkeun cahaya kudu ka dieu berarti. Heh. Kuring budak dewek eta mah. Jang. Hei. Jang. Hei, Jang. Wes teh sok nongtorekeun maneh di goroan teh? Jang. Kalakah umi-umian. Hei, ieu Bapak Jang. Su. Mungsu. Gaya tuh maneh mah di goroan teh. Dene malan. Aduh, kemana ieu dewek euy? Ai jamatan sagala deh. Kemana we lah? Dia kan nuturkeun cahaya itu tuh. Ya Allah. Lamun ieu hamba geus waktuna balik, hamba ikhlas ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alah, di mana ieu dewek? Jang. Alhamdulillah Bapak balik deui euy. Tadi teh Bapak teh pingsan parahu cek teh kunaon Bapak dewek pingsan mata kan patong loba ngalamun geura. Ayo mikiran mah baru we teu berseka mah teh mana menang awewe. Ayo berangkat ah. Wareg ting dahar bangun teh Bapak teh kasarean tadi. Tuh Pak, tukangan gunung itu teh lemuran Cibusang lain. Jang lah sugane manggih rana-rana weh jang menghangatkan tubuh. Mau jaket di manehnya dipangmeulikeun jaket ku kolot jaket basit kalakah dijual sia mah. Panjang top angin apa? Dicoba malik lah. Ayo, dia urus kolot teh. Coba ieu soleting kat geus dol kieu ampun ai maneh. Geus rajet kieu tali tas ge kira ampun dek ka maneh mah. Jadi bere duit ku kolot teh kira beulikeun. Ka pakaian lain dipake main selot. JP weh. Empuku mah modal apu sia. Pugu manehna oge. Jika lu nu ngawarangkong mah di luar teh Pak euy sahanya. Nya tah aya urang risakeun. Nya pingsan. Kade Pak paur euy laleueur lah. Capek jang we. Hup. Iklan si Page jang. Si Murag jeung bapana. Modal urang murag hanap mah. Lain euy dek minta tulung euy kemarin dek digabungan aduh Dikasih petot bae teh euy. Piraku di dinya nu jadi dulur teman tuan dewek euy. Wayahna WA euy ieu mah tulungan deh kah. Soalna naon harga diri kebijakan dulu Pak. Itunya jagoan teh Donia. Bilana bisa Keun ku dewek di ala lah ngaranna kratos teh. Lain Pak Bapak teh salah jalan teh itu perlu teh kabur ti jelema-jelema eta kada. Tadi itu kumaha itu urang teh ka mana jalan teh? Eta goblok GPS na jang. suka angka untuk budak ai emang si kratos teh orang mana euy. Caranya lutak jelema teh. Arek ngontrok urang cenah Pak. Kalau tadi lapor ke polisi, orang tanggalan heula lah, gampang we urang ngontrok Ayo ini mah. Pak, ayo buru turun Pak. Turun lah. Daripada pibang sepan. Mana nyelingit beuteung di ujang apa euy, hayang nyaduk euy. Goceng we atuh setelah. Balik we atuh nawar teh piraku sakilo goceng. Uis, ditangkulak geus 15.000 sakilo teh.
5.000-an we atuh dek kajang budak kungkul karunya hayangeun. Oke. Deka heuh gae tapi ulah beja-bejakan udah gang nu lainnya mun dek mere harga goceng heuh teu. Hihihi. Moal tenang we atuh setelah. Oke lah orang cot lah apal nanya. Oh, kemana lesna jelema teh Pak? Mang, woi. Pokona mah asaan heula ye apelna dijamin amis lamun meuli 5 kilo ku dewek digratiskeun 1/2 kilo. Kumaha rek mah? duit lah. Lain mang apal teu euy sugan aya rana kitu euy jang pijodoheun jang Bapak Deek. Aya loba. Tapi moal daekeun ari Bapak maneh jarot model kitu. Sia. Wah. Astagfirullahaladzim. Bahaya eta teh kumaha lamun keuna? Kade hati-hati jang dek bisa ngerasakeun bahwa dulur nasi petot aya di dieu sia. Kade hati-hatinya. Kapanggih oge sia. Dewek pres kukurilingan narareangan dia baru dari ieu geuningannya. Sia apal teu dewek saha? Dewek lanceuk nasi petot anu diteungeulan ku sia. Arek digenyuran atuh sia ge ku dewek ha. Ayolah. Ayo urang lawan Pak lah. Ka itu haling budak malah. Ke tukang ka itu. Urusan kolot ieu mah. Bapak. Mana sia? Saha sia? Aduh sia budak ku dewek ngaganggu keluarga dewek kan dicok-corok sia tangkurakna oge bangsat. Don't tell me. I'll take it. I can't remember the last time. An old man in this. Ajian halimunan Pak ye. Kade. Awas jang. Bisa barongohan ya jelema teh. Make ajian halimunan bongna teh ya. Wah, hati-hati. Datang Pak, awas Pak. Mana jang? Aku hampir dewek beunang. Awas. Bangsatnya barongohan ya. Awas jang. Putri tameng beunang punduk dewek jang. Bangsat sia. Calm yourself. Looks like they need a You mean to oppose the might of Asgard? Got some fun. Your mother ugly or something. She cut up your face if you look like her. Don't talk about my mother! Don't talk about my mommy. Don't listen to him, lad. He's trying to rile you up. Idiots. So Sons of Thor are welcome to try. head. Sorry, overstepped, yeah? I see them! What? You're pathetic. The little run. Boy, stay focused.
bangsat. Abang. Kadieu bagian sialan sia. Lanjut dewek eta Anjing. bangsat. Kapalang dewek geus kieu mah sia anjing. Bejakeun cak ku dewek ka Bapak Ewon. Kadieu. Tunggu aja bangsat. Nuran Bagong. Mantap sia cungur. Panas deh. Buat TBC sia. Piraku deui ah. Tuh tempo Tante. batuk sia getihan. Tos buru-buru eta budak bawa ka dokter pariksa si teh bahaya. Kudu lah. Dokter di bejaan teh nya. Ayo berangkat, Pak. Yakin maneh teh naon ha? Teu naon, Pak? Kajeng sia. Kuat kene lah. Lain bapak mau melangkah maneh ini kini ke rumah sakit yuk ah. Kurang periksa. Nah itu kudu lah. Semoga duit bae. Cager kira-kira. Bapak mah melang ka maneh. Paur kumaha onam. Bisi kaburu parah. Bae itu kudu palah kayak besok cager deui da sorangan. Periksa hungkul we atunya. Emang Bapak boga duit deh? Serius, Pak? Emang Bapak boga duit yang mayarna? Daripada dibawa ke dokter mah mending belikan sirup. Atau belikan gorengan. Kunaon maneh lapar deui lain. Saeutik. Urang ulin dikasih ibi kamari yuk, Pak ya. Arek naon deui? Ah urang api-api ulin ya, Pak. Urang minta dahar, hehe. Era ah. Bapak ge lapar jang. Naon alasananya supaya teh era? Ya taulah era-era, Pak. Jelema eraan masuk bararegang. Kenaelah batur nganggap urang kanal kulit banget oge nya. Nu penting mah perut kita terasa kenyang. Bener teu euy, Su. Jang. Kunaon teh ngajawab? Nyelingit betul, Pak euy. Aya ngising di mananya? Astagfirullahaladzim. Naon? Nyelingit, Pak euy. Ampun dikasih mah rupa-rupa na. Tahan heula we sakedeung, ke di masih ibing ngisingna. Aing mah Ribuh oge hayang nyaduk segala rupa. ngising di dieu we ah. Ngasolokan. Ulah ah. Bekal heula we ti ka imah. Ih si Bapak. Kunaon dieu ni ulah nyaduk di ruangan oge? Pencemaran lingkungan eta teh Jang. Bisi aya nu mani di hilir. Bisi dipake wudu ku batur caina dosa teu karasa eta teh. Tahan we nya. Tapi pan beureun di jalan oge beak di daharan lauk, Pak. Di bejaan ku kolot teh. Daripada ngising na calana. Pencemaran lingkungan sia teh. Mending ganti ieu baterena ieu. Geus kekerekakan wae teh tadi. De bluetooth we. Hek mode radiokeun. Bari ngadengkeun berita di jalan, meh teu kaluman teuing. Pak, kumaha lamun ke Bapak beunang ku polisi tuluy di penjara. Ujang jeung saha, Pak? Ah, asup pasantren we maneh, hek ngaji sing bener. Pak. Tuh, Pak, di ditu aya bukit, Pak. Geunaheun jiga nanti pemandanganna. Urang sakalian bari ngising lah, aduh teu kuat euy. Ais, teu meunang. Kunaon, Pak? Eta teh tempat wisata sia teh. Kumaha lamun katincak batun ke taina. Maneh-maneh keneh meureun dosa. Ah, deka emah nyadukna calana gerak kieu-kieu teuing mah. Loba pisan larangan. Aduh, pareurih di leungeun teh. Ampun Gusti.
Kenaon Pak? Muka raheut ieu jang geus kamalangkem. Kade habis infeksi ke gerapa di kakak begitu mah. Ayo berangkat Pak. Geus nyurung kuy euy. Gaya tuh ahnya ti heula ujang mah. Yang hegae maneh ngising. Ngan geusna aurkeun ieu huut yang panginglarnya. Yeuh, huutna. Yeuh. Tah. Ceklan. Pake setengah najong obeh, setengah deui aurkeun nya. Tah, cokot. Ameh tepati rametek teuing na calana. Yang tong lompatan teuing gawe sia eta. Murah gerak ka hanap sia. Mantap. Masya Allah, meni indah kieu Pak pemandangan teh tingali itu pelabuhan ujung-ujung genteng eka tingali teh dieu. Tanda-tanda kebesaran Allah ieu teh Jang. Aya buru. Geura aurkeun huutna tah. Arek Pak. Hayu Jang. Urang aurkeun babarengan. Buka. Ayo Jang urang kasih ibit ya, bisa kabur sareupna. Bapak oge laparnya. Era moal Pak euy kira-kira urang kayitunya. Kumaha deui tuh da Jang? Wayahna we daripada urang kalaparan. Malam tahun baruan mah Pak urang ka pantai Palabuhan atau ke ujung genteng ya. Mantap. Malam layur sisi pantai ngeunah cenah teh Paknya. Beri ngabir we 2 botol mengeunah cenah teh nya. Pak deketan coba si ibit teh sugan we daekeun. Da teu goreng-goreng teuing geulis. Teu pede nyata bapana. Nyata tuh sing bersekat teh semat aya nama Pak. Eta tah jangot kerok. Emang na kunaon kitu jangut dewek? Ngewa we. Ngewa kumaha Mulai bersekat teh nama. Wayahna. Oge. Dewek geus tara mani-mani acan ieu teh. Yang taigi ketika cepel daki hungkul meureunnan. Boa. Ai maneh resep mah kasih ibi eta jang piinungeun maneh kudu daek diusahakeun Jang. Ngan paurna teh bapa mah teu nyaaheun ka maneh. Kos nu apal wae Bapak mah. Menurut beja mah inung tere teh sok ngaleob. Wah, beraku deui Pak. Cenah eta oge Jang, tapi mudah-mudahan moal atuh. Ayo Pak, lapar ya teu kuat Tamat we meureun ieu teh nya. Subre.